Assalamualaikum. Dina ieu tingali ieu murang kali kedah ngoper heula ti kiper kana bek teu kengeng langsung cenah di dieu mah aturanna. Jadi kedah ka bek heula dioper siga Persib main ayeuna. Pami kapungkur mah ditalapung we ka payun tah. Terus ngagolkeun gol we teh kitu biasana mah. Terus teh murang kali dioperan we teras. Kumaha carana Marian rencangana kadang-kadang nya gagal tapi nya kedah mangprang angger tah ieu kumaha budak tah melewati penjaga melewati Jiat mengejar kembali diudak ku manehna ayeuna di blok walah tah ieu pokona mah kudu mamprang we siga orang Sunda Persib itu balik di anjeunna teh. Jadi kiper teh sok ngoper wae ka Ziad. Namun build up di pangkar ti kiper. Ieu contoh nu sanes ngoper deui ka Ziad. Ziad dioper, Ziad Marian deui. Oh, beunang deui. Oh, beunang. Tah diudag deui ku anjeunna. Kumaha carana diudag deui terus udag. Tapi ka out na kitu. Aya contoh sanes deui tah. Ieu nu gol kitu tah. Aya ge contoh nu sanes ti kiper teh kengeng ka payun. Ka payun pelanggaran. Balikeun deui ka kiper. Kiperna tiasa nyuruntul ka payun aya mah nyandak tah. Tah nyandak nyarira kitunya kosong nya kita ditajong langsung. Kanca sadayana sakitu sim gering. Assalamualaikum.